Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Jalan-jalan sareng si Tata direncangan ku si Bunda. Tepang deui sareng Bunita dina pangajaran bahasa Sunda. Wilujeng enjing sadayana. Enjing Bu. Enjing Bu. Ya, kumaha kabarna Daramang? Damang Bu. Alhamdulillah damang Bu. Alhamdulillah. Hatur nuhun upami hidup sadayana damang, mudah-mudahan sadayana teras dina kayaan sehat walafiat. Bunita oge alhamdulillah aya dina kayaan sehat walafiat. Ya agak. Siap. Siap. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalayan nikmat salira simkuring sapara kancah tiasa diajar dinten ayeuna. Haparin kesehatan kanggo guru simkuring Bunita. Jaga kulawargina sarta gampilkeun abdi dina nampi materi nu bade didugikeun dinten ayeuna. Amin. Al-Fatihah. Mangga tong hilap eusi heula presensi dina LMS. Urang tinggal dina LMS nanya saha wae nu tos hadir sareng teu acan. Ya. Hatur nuhun bager tos ngisi presensina. Upami Bunita nyarios Sunda, hidup nyarios Sunda Jaya. Siapnya. Hurip Sunda. Sunda Jaya. Jaya. Kurang, tamu gia, naon disebatkeun tadi ku urang teh janten panyemangat supados sumanget kanggo diajar bahasa Sunda. Ame urang lebet kana generasi anu ngamumule budaya Sunda, kearifan lokal nu aya di Indonesia gitu. Oke bager, aya nu tos uninga dinten ayeuna urang bade diajar perkawis naon? Iklan layanan masyarakat. Nah, iya kompetensi dasarna sareng indikatorna langsung wae ka tujuan. Nah, tujuanna anu kahiji hidup tiasa paham karena ragam atau jenis informasi lajeng bentuk sareng struktur teks saatos paham urang identifikasi ragam informasi wangun sareng struktur iklan layanan masyarakat. Eta Recording in progress. Eta tujuan orang diajar dinten ayeuna nya. Lajeng targetna sapertos nu diuningakeun ku Bunita aya 3 lawungan. Anu lawungan kahiji kamari tos diajar eusi sareng huruf vokal, lawungan kadua ieu ragam informasi, struktur sareng wangun iklan layanan masyarakat. Dina lawungan pamungkas mingguan payun insyaallah materina nyusun iklan layanan masyarakat. Nah, iyanya anu bade dipelajari ku urang dinten ayeuna ragam informasi, wangun sareng ciri pamungkas struktur iklan layanan masyarakat. Ieu kagiatanna modulna terus dibagikan ku Bunita dina LMS nya kantun di AUS ku hidup terus gitu urang milarian contoh-contoh iklan layanan masyarakat anu patali sareng sababaraha kagiatan terus gitu didiskusikeun atau napi disawalakeun anu pamungkas aya tes. Lajeng kanggo penilaianna aya 2 penugasan anu engke hidup milarian dina internet sareng ayat tesna gitu. Orang lebat wae langsung karena materi inti tina lawungan kadua nyaeta ragam informasi dina iklan layanan masyarakat. Tinggal ku hidup dina slide ieu. Ieu salaresna aya oge dina modulnya. Slide kahiji walungan caina herang masyarakat hirup senang. Cobi ditinggal heula tina bahasana, lajeng tina ilustrasi gambarna, ditengetan heula ku hidup, dilihat dulu ya dengan seksama.
Nah, ini yang kedua. Aya 2 slide. Pikeun runtah kana tempatna, maca buku ningkatkeun pangaweruh urang. Ieu rupa-rupa informasi anu tiasa dipidangkeun yang bisa disajikan dalam iklan layanan masyarakat. Cobi saha nu bade ngawalernya, upami dina slide ieu informasina patali sareng naonnya. Upami dina slide ieu. Patali sareng alam, Bu. Kali sareng alam. Oke, Fatma sareng sa tadi nu ngawaler? Raffi, Bu. Raffi, Fatma sareng Raffi. Ti Fatma heula cobi. Nah, slide kahiji patalina sareng alam. Di kata-kata kalimat nu dianggena aya walunganna. Saatos eta visualna gambarna eta aya sawah, aya walunganna sareng patani gunung-gunung nu patali sareng alam. Luar biasa. Leres pisan Fatma waleranana. Raffi, Bu. Raffi, mangga Fi. Upami ieu patalina sareng naon Fi? Patali sareng kesehatan. Patali sareng kasehatan, leres sareng lingkungan oge tiasa nya Fi-nya. Leres Raffi, ayeuna nu pamungkas maca buku ningkatkeun pangaweruh urang. Tah nu bade ngawaler? Apaan, Bu? Fatan, mangga Fatan. Apaan, Bu? Apaan? Ku Fatan, apaan, mangga apaan? Tentang artikan, Bu. Pendidikan. Tentang atikan, nah tentang atikan apaan? Soalnya aya buku. Janten naon wae informasi nu aya dina iklan layanan masyarakat teh urang tinggal. Tah. Dina informasi dina iklan layanan masyarakat teh tiasa wae patali sareng kagiatan kesehatan, sareng atikan, sareng budaya, sareng alam. Upami tadi nu dina flyer kaleresan patalina sareng kesehatan, atikan sareng alam. Anu budayana teu acan mendaknya. Teras aya oge informasi anu sanesna sajabi ti ieu. Pokona sadaya informasi tiasa dipidangkeun bisa ditampilkan dalam iklan layanan masyarakat. Itu. Paham Bager? Perkawis ragam informasina? Paham, Bu. Pahamnya ayeuna lajeng kana wangun nu aya dina iklan layanan masyarakat. Wangun iklan layanan masyarakat kabagi jadi 3. Aya wangun audio, wangun visual, sareng audio visual. Upami nu gambar hiji, hayu ngahemat cai ku disiplin nutup keran saenggeus digunakeun. Berarti ieu mah contoh iklan layanan masyarakat dina media naon Bager? Visual. Nah, media visual aya gambar kamerana ieu. Janten ngan tiasa ditinggal hungkul teu aya soraan. Upami nu kadua ieu aya gambar jalmi nuju di studio. Berarti dina media naon? Audio. Bu. Hari nu katampi ku urang naman dina wangun suara hungkul, tapi di satu kangen atau di balik proses suara itu ada kayak gininya ya. Ini dalam bentuk audio. Salajengna nu katilu ieu salares nama tiasa geraknya da dina bentuk video mung kubun eta di screenshot jadina mung kieu. Nu katilu ieu dina wangun Audio visual. Artosnya ayeuna lajengkeun ka nu terakhir nyaeta struktur iklan layanan masyarakat. Aya 2 unsur anu kada diperhatoskeun dina struktur iklan layanan masyarakat. Nu kahiji tina aspek bahasana, anu kadua ilustrasi. Oke, upami paham ayeuna waktosna latihan. Waktosna latihan, mangga hideuk download lembar kerja anu aya dina LMS. Kubunita terus di-share. Anu ieu cek lembar pancen dina LMS bahasa Sunda. Oke, Bager tos rengse. Yes, Bu. Atas rengse luar biasa. Urang bahas supados pamahaman perkawis ragam informasi nu aya dina iklan layanan masyarakat. Cobi anu bade share screen nyawalakeun perkawis informasi nu patali sareng kasehatan. Mangga saha? Abdi, Bu. Afan, mangga Afan tiasa share screen. Iya, Bu.
Nomor 2. Oke, terus aya di Nusanes tampilnya. Mangga Afan, kemana nu lebet kena kesehatan teh? Nomor 2 Bu, yang ngarokok. Ayeuna nu kadua patali sareng atikan saha nu bade share screen? Zafir Bu. Zafir, mangga Zafir share screen-nya. Dibaca heula Zafir. Nah, yuk. Maca buku ningkatkeun pangawe. Kurang. Oke, dibacana pangaweruh atau pangaweruh? Pangaweruh. Mana nu tentang alam nu katilunya dibaca heula Fi kalimahna. Lestarikan tangkal, salamatkan bumi, stop global warming. Kudu janten pahlawan pikeun bumi urang. Oke. Fatma bade ngomentaran nu mana Fatma? Nu alam Bu. Anu alam, anu tadi ku Raffi berarti nya? Ya. Sok dibaca heula Fatma. Tiasa di Zoom. Oke. Mangga Lestarikan tangkal, salametkeun bumi, stop global warming. Pamadegan abdi basana ieu basa nu dianggo ieu atau saya pisan basana enggal dikahartos sareng penggunaan huruf vokalna oge atos leres. Satos eta iklan ieu oge tiasa ngajak masyarakat supaya ngelestarikeun tangkal kusabab bahasa nu digunakeunna unik. Ilustrasina atau saluyu jeung isi iklanna. Aya gambar tangkal nu saluyu jeung isi iklan nu bunyina ngalestarikeun tangkal. Selain eta pemilihan warna di iklan layanan masyarakat ieu oge atos alus pisan kusabab banyak hejona. kanggo nge-review tentang materi nu tos diajar nu dipelajari ku urang dinten ayeuna mangga nu tiasa ngawaler langsung ngacungnya. Upami informasi nu aya dina iklan layanan masyarakat teh tiasa patali sareng naon wae bageur. Ngacung heula. Oke, Raffi. Aya kesehatan, atikan, budaya, alam, sareng kegiatan sejenak. Mangga urang kawitan. Bismillahirrohmanirrohim. Tos aya pinunjulna. Anu kahiji aya Afan, kadua Naura, katilu aya Akilan. Luar biasa. Emplak heula kanggo sadayana. Yeay. Nah, hatur nuhun. Tos semangat kanggo hidup dina diajar dinten ayeuna. Jaga semangatna dina pangajaran nu sanes oge. Lawungan minggon payun, insya Allah urang ngabahas tentang nyusun iklan layanan masyarakat dina media anu di kawasan hidup biasa dina Canva, Photoshop, CorelDRAW atau napi media sanesna. Urang tutup wae lawungan dinten ayeuna ku hamdalah sasarengan. Atau nuhun tos sumanget kanggo ngiringan pengajaran bahasa Sunda, tetap jaga kesehatan komo di masa pandemi ieu. Urang ngadoa salawasna ka Allah Subhanahu wa taala mugia urang sadayana aya dina kesehatan lahir sareng batina. Mudah-mudahan dina waktos anu enggal urang tiasa tepang online offline di sakola dina kayaan sehat walafiat oge. Kitu bager kanggo pertemuan dinten ayeuna hatur nuhun kana perhatosanana. Bunita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu. Nuhun, Bu. Ternuhun Bu. Siap.